Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patempang dangu di tiasa sesarangan di sok sanos mengdi mantara ngalangkungan channel Podok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun cadongan nu katunda dina dinten kamari cecerna nyaetana Sang Sarabatin karya Aukok dina dinten ayeuna teh insyaallah neraskeun bagian anu ka-23. Mudah-mudahan kana ieu cara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di sekulakna di sekelukna anu sami-sami mega cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngata memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumadara ramang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan teh harapkeun siang sinar mungina atuh kana nuju teu damang ngalingking panasih di surang didoakeun bae ku sadayana. Mudah-mudahan anu nuju teu damang sing ngalih-ngalih damekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mitra-mitra mohon. Tong ila panu can subscribe mangga di subscribe heula, anu can like mangga di like heula, di sharekeun ka media sosial, anu bade ngaktifkeun super tagna mangga kantun aktifkeun super tagna mitra-mitra mohon. Anu bade ngiring gabung kana channel Podok Salto oge mangga kantun klik gabung supaya channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saeutik kanggo mitra-mitra sadayana. Atuh anu ada anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550. Para mitra kaum dangu sadayana supada tanya kolong tingkana waktu semangat mitra-mitranya mohon urang dilajengkeun wae kana dongengna mitra-mitra urang padar dina cicerna nyaetana Sang Sarabatin hapunten tos lami sababaraha dinten dongeng ieu teu tayang mitra-mitranya mohon margi kalaresan nuju aya wagelan gangguan teknis nyatana parpikeun wipina anu kacau kamari teh tapi ayeuna alhamdulillah mitra-mitranya mohon mangga supados nya kolong tingkana waktu surang dilajengkeun kana dongeng Sunda wilujeng ndangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan perungah. Rokok itu tadi mah itu tadi para mitra kaum dangu sadayana. Ibu Tohirah dina waktu ayeuna anu digelandang dicarekan kudu jadi lanceukna kasebutkeunana mitra-mitra. Sedengkeun Ajijah anu init ninggalkeun eta pitempatan bari hate anu kesel amarah ngarasa tang teu nyatana ditinggalkeun ku Deandra ngarasa teu dihargaan ku Deandra. Padahal dirina kurang kumaha gitu cek pemikiran Ajijah. Sebenarnya tang teu Ajijah teu salah. Anu salah tang teu nyatana menjadi indungna Ajijah kudu sakadar tepung-tepungkeun. Keur mah Ajijah tang teu bogoh ka Deandra. Ajijah anu tang teu we diteteang, ditepungan, ditepungkeun oge tang teu ditelepon. Sebenarnya lamun ngarahkan teu salah mah memang Ajijah teu salah. Anu salah mah nu jadi indungna nyatana Deandra Ibu Tohiroh kasebutkeunana mitra. Ajijah anu lumpat harita ninggalkeun imah dina waktu ayeuna nu saterusna naek kana taksi manehanana. Bari Cipanon anu rambai tang teu mitra-mitra. Lantaran ngarasa henak jeung kesel we tang teu mitra-mitra nyatana terutama ka Deandra anu geus init tinggalkeun eta pitempatan bari jeung mawa hiji awewe anu cenah ngaranna Aminah. Kurang ajar kan Deandra, anjir bener-bener kurang ajar Deandra. Aminah aing baru memberi kesempatan tentang mereka maneh, tapi di mana iman si Aminah? Aing kudu balitungan jeung si Aminah
Gara-gara si Aminah aing tang teu kawigirangan kawas kieu. Ceuk de Ajijah dina waktu ini. Anu ngarasa amarahna kana terutama ka Aminah. Aminah anu memang leuwih sagalana tibatan manehna. Manehna kakada nyaho jeung sidik, lamun Aminah leuwih geulis tibatan manehna. Katingali leuwih hegar, leuwih cerdas. Sehingga dulur-dulurna bibina atawa tang teu nyatana uwana Deandra. Seolah-olah anu doana kerana. Keur mah Aminah nu tang teu we. Anu geunaheunna kerana diajak ngobrolna tata krama anu dipake. Sedengkeun Ajijah tita tadi borora. Ngabetem we. Inungna Deandra anu tungkul dina waktu ayeuna. Sanggeus Ajijah anu init. Teuirah. Ayeuna euceuk kumaha? Salaki euceuk anu init. Si Ajijah oge nu diaprok-aprok ku euceuk oge nu init. Terus oge anak euceuk sorangan Deandra anu init. Saha nu rigi cik? Euceuk sorangan kan? Pernah ninggalkeun ku sararea. Deandra. Si Deandra bener-bener teu bisa diwarah si Deandra. Lain si Deandra nu kudu teu diwarah, maksudna teh lain si Deandra anu teu asup warah. Tapi cara ngawarah si Deandra ku euceuk tang teu we. Ulah nepikeun keterlaluan kaos kitu. Bener tuh Hiro. Bener cek di maneh. Bener cek di maneh. Teu kudu nyalahkeun Deandra. Baheula sawaktu adi maneh tang teu boga jodoh. Maneh teu satuju. Alasanana adi maneh boga lalaki tang teu miskin. Ayeuna ka anak maneh sorangan. Teuirah, euceuk rek nanya. Nah teuirah apal. Sahari Aminah. Boro-boro apal ceuk. Papanggih ka kara ayeuna. Papanggih ayeuna. Terus lamun kakara papanggih ayeuna. Kunaon? Sigahna teh sebalna keranan kat Aminah eta perah ngahijikeun Ajijah. Teuirah. Sanajan tang cenah Deandra dina waktu ngagugutan tuna kana omongan anu jadi indungna. Tita ngahiji jeung Ajijah. Ibaratna si Deandra daekeun lantaran karunya kudu jadi indung. Nah bisa ngajamin bakal bener atawa henteu. Bakal bahagia atawa henteu. Soalnya pilihan si Deandra tang teu ayeuna kahiji awewe anu tadi teh anu ngaranna Aminah. Euceuk sakabeh nu aya di dieu tang teu ngarasa puasna keranan. Cara manehna ngobrol anu sopan santun anu dikaluarkeun tata krama anu dipake. Kumaha tang teu budak ngorak anu jadi kolot. Coba bandingkeun jeung si Ajijah. Mangana kunaon kitu si Ajijah? Teu kudu nanyakeun kunaon. Keluarga urang keluarga terhormat. Nah pantes si Ajijah nu colonong boy kawas kitu. Sugana yang ngenalkeun diri tang teu kadu jadi uwana atawa kanu jadi bibina. Sama sekali si Ajijah kan teu pernah kitu kan. Coba pikir atuh toh Hiro. Rek kumaha deui maneh teh? Hah? Ayeuna salaki maneh ya mes. Ini tinggalkeun ieu tetang teu we. Bakti kunaon? Bakti ku kesal. Geus puguh lah di si Deandra mah teu kudu diomongkeun, pasti manehna kesalna keranan. Urang teh datang ka dieu teh tang teu rek silaturahmi. Tepung rami tang teu jeung dulur anu geus lila tang teu papanggih. Bawa anakna. Bawa alo, bawa tang saha we kasebutkeun dulur-dulur baraya urang tang teu nu jauh nu deukeutna tang teu datang ka ieu ka indung kasebutkeunana nu tinggal sabeulah. Kunaon sih? Anggur tanya heula nu jadi anak teh. Lain ujug-ujug tang teu we kudu ngenalkeun tang teu Ajijah kudu dibawa dipaksa tang teu si Deandra. Si Deandra teh geus dewasa mun teu tang teu geus kuliah oge. Eta budakna oge si Aminah geus kuliah geuningan. Hartina jelema nu kuliah tang teu we meureunna dina ekonomina geuan teu rendah teuing lain. Kunaon sih?
aya naon jeung Aminah ce Adijah keluargana kaya raya Adijah an getele baik Adijah oge tangtu anu bogoheun ka Cida tangtu ka Diandra sakabeh awewe tangtu bogoheun ka Diandra geus pasti si Diandra kasep gagah lain kur Adijah hungkul sararea ge tangtu pasti bogoheun awewe mah ek nu kumaha si Diandra tapi kan buktina si Diandra ayeuna menang tangtu nyatana pilihan hatena henteu goreng kasebutkeun si Aminah bisa disebutkan jauh tanah kalangin temen dibarengkeun tangtu Diandra jeung si Adijah memang geulis si Adijah tapi dibandingkeun tangtu jeung kabogohan si Diandra anu ceuk bieu ka dieu nyatan Aminah kabeh pasti bakal nyebutkeun tangtu nyata Adijah bakal eleh tapi Adijah cuma kaya raya memangna kaya raya bisa nyenangkeun si Diandra santeul lah ada kaya raya meureun ce kaya raya teh dijar bapana eta pedah meureun keluargana wawuh meureun kitu nya memang wawuh sabab tangtuna keluargana bisa disebutkeun deukeut jeung Tohiro lamun wawuh tangtuna jeung keluargana kunaon Yames tangtuna we salaki maneh mah jeung indit heula Yames ge tangtuna we sarua sapahat sarua tangtuna nyatana sakahayang meureun tangtuna cocok jeung kabogohan Diandra nu ngaran Aminah aneh coba perhatikan si Aminah lain ece tangtuna mihak ka si Diandra memang kitu kuduna ya si Diandra teh geus dewasa teh kudu tangtuna nyatana dipilihkeun kudu jadi kolot si Diandra tangtuna kuliah di tempat kuliah tangtuna loba jalema tangtuna nu leuwih alus leuwih seksi leuwih geulis ceuk paribasana lamun teh si Diandra kudu milih si Aminah memang pilihan si Diandra cenah pawuhna oge tangtuna ti waktu SMA coba seureun jeung Adijah yakin si Diandra tangtuna we sama sakali anu teu tertarik coba lamun tertarik mah meureun begitu disodorkeun tangtuna ku maneh ka si Diandra seperti tangtuna sambut anu nanti gayung anu nyambut tiga nama tapi mana buktina ayeuna wani ngalawan kanu jadi kolot wani ngabangkang sabab naon sabab anu jadi kolot tangtuna we dianggap ku si Diandra anu teu tepat Ibu Tohiro dina waktuna tangtuna mitra-mitra anu tungkul kesel amarahna karanan kanu jadi adina pang-pang nama anu tadi nyeksakeun ongkoh dilanceukna dina waktu ayeuna tangtuna mitra-mitra anu sarua ngesrakeun karanan jadikeun amarah jeung kesel we tangtuna nyatana keur Ibu Tohiro tekung sirila harita anu ngaran Padiki kasebutna mitra-mitra salaki anu jadi lanceukna anu pok miluan ngomong salakina geus tadi araraya kasebutna kecuali tangtuna Yames sungkul anu mangprung teh balik lantaran kesel kanu jadi pamajikan anak lah kasebutna kitu mitra-mitra Tohiro bener cek omongan tangtuna nya terseuceuk keun ayeuna mah si Diandra lamun arek nya nyenangkeun kanu jadi hate anu jadi anak lamun hayang ngabahagiakeun jadi anak ulah sagala teuing tangtuna nya tara diporsir ulah sagala teuing tangtuna diulahkeun lamun sakira-kirana kana jalan anu benar pilihan si Diandra tepat lamun teu nurutkeun akang kabogohna si Diandra oge tangtuna we anu ditilai bener luar biasa anu ditilai sopan tata krama anu dipake nyakola sedengkeut nyana eta anu dibawa tadi anu ngaran Adijah anu kabur bisa dibandingkeun lah teu kudu dibanding-bandingkeun tangtuna ku akang ku ece atawa ku adi anjeun tingali we tilai ku sorangan naba
Ajijah tadi nyolongkrongkeun leungeun ka akang atawa ka lanceuk-lanceuk ka ua-ua kasebutkeunana domeh anakna DPK hayang atuh manggil atana naon teh meuli-meuli hate atau kumaha sama sekali panteu ngabetam we teh tadi cemrut teh waya nya Kang cemberut teh kelontaran tangtura Ajijah anu memang di dieu aya bisa disebutkeun di antara mama lalaki maksudna teh mama awewe nya tara si Aminah teh ya. lamun tangtuna we si Deandra memang nyana teresepeun ka eta awewe kan ngaran Ajijah kunaon make jeung dipepaksa ameh naon supaya si Deandra kawin ka jelema beunghar kurang kumaha harta maneh kurang kumaha perusahaan salaki manehnya teh Yames terus si Deandra de oge tangtuna we cenah tangtuna babilitik boga usaha leuleuitikan cep kasebutkeunana na teh cukup naon hartina ayeuna nepung-nepung awewe ka anak maneh kumaha lamun anak maneh tangtuna we kawas ayeuna sikepna terus dipaksa sina kawin kumaha lamun pas kawin tangtuna we kacau anu rugi anu era tangtuna si Deandra tapi keluargana bapak teh akang teu ngajamin namun Yames tangtuna bakal terus awet jeung maneh. Hah? Kang Yames? Maksudna Akang? Teu iroh. Akang bisa nganilai tangtuna ka Yames. Anu terus merhatikeun. Tapi isuk pageto. Keureut ceuli Akang. Lamun sikap tangtuna we anjeun kawas kitu teh iroh. Yames boga sagalana. Yames boga harta. Yames boga perusahaan. Sedangkan aya maneh kawin jeung si Yames. Moda kageulisan unggul. Maneh adi Akang. Ayeuna pikir we bolak-balik. Mending hancur keluarga, mending terus ngadeukeutkeun si Ajijah demi ambisi hayang kana kakayaan ka keluarga nyatana jeung keluarga si Ajijah. Akang masa gitu we moal teu kudu panjang lebar bari ge waktu ayeuna teh ka dieu teh tangtuna bakal silaturahmi patepung lawung jeung dulur anu jauh para panggih jeung doanggang kadadarieu silaturahmi sakabehanana lain pikeun ajang papaseaan. Ayo buang kacara lain mah karunya si emak tadi meureunan ceuk tangturinya etana padiki salaku tangturi lanceukna Tohiro kasebutkeun mah mitra wana Deandra anu mamatahan tapi tangtuna we mamatahan anu tegas nakaranan lantaran tibareto ngarasa tegenah nakarana kudu jadi adina ieu hiji jeung anu panggedena ngan pedah panggedena mah awewe tangtuna geus maot ayeuna anu gering teh tinggal Tohiro ayeuna tangtuna anu mangprang teh mitra anu nepung-nepung anakna jeung anu ngaranna Ajijah sedengkeun uwana oge tangtuna dulur-dulurna oge tangtuna nyatana bibi na Deandra kuningali tangtuna paraman Ajijah oge tangtuna geus mimiti teh geus ngarasa teresep lamun dibandingkeun jeung Aminah anu someah dareh deh oge tangtuna we ditilai cerdas kacida pisan doana sararea nu nangtung dina waktu geus teu ngareret deui ka Tohiro anu keur diuk we meri balenguk dina waktu ayeuna mitra pipikiranna deg-degan karanan bawa-bawa omongan anu jadi lanceukna nyatana Kang Diki kasebutkeunana Yames ini ayeuna ningakeun manehanana pura-pura ka kantor tapi nu sebenarnya ngarasa tangtuna kesel ka dirina terus bakal neangan di pengganti dirina. Kang Yames aing kudu balik aing kudu nyusul ka kantor harita Tohiro geus teu mikirkeun naon deui ngan blecut we init ningakeun eta pitempatan sedangkan adina kutiba neuteup we bari nyengir
ningali tang teu jadi lanceukna anu kasieun tang teu nyatana salakina anu kabur lantaran ulah manehna di dokterna. Memang Ibu Tohiro boga kasebutkeun boga potongan anu memang bisa disebutkeun sanajan geus kolot ge da can kolot-kolot teuing kakara boga tang teu Deandra masih kena mancrit lah kasebutkeun mitra-mitra. Tapi tang teu saya Yames saku bogoheun oge tang teu nyatana kanu jadi pemajikanana. Nyaah kanu jadi pemajikan terus-terusan dihajar kawas kitu mana saha nu bertahan kasebutkeunana. Ibu Tohiro geus teu mikirkeun naon di dokterna sanggeus ka sisi jalan di dokter mitra-mitra. Saban taksi nu kebenaran dipegat di waktu datang teu mitra anu pinuh wae anu ngagup atar pinyatana supirna anu nolak mitra lantaran tang teu mah penumpang. Duh, ka mana sih? Kunaon sih tak cipit berak pinuh na kerahanan? Bisa terus nah hari temu ka aplikasi marupakeun nyatana pikeun neangan mobil online mitra-mitra. Sinyal anu tang teu dina wakteuna goreng we kasebutkeunana. Matak apes na karana tang teu nyatakeun Ibu Tohiro. Duh, kunaon sih? Duh, Kang Yames. Mohon nyabawa gitu Kang Yames. Harita Ibu Tohiro anu celengkrah cingkrih ka ditu sisi jalan tang teu mitra. Tekung silila harita katingali angkot mitra-mitra di dokterna. Pak, angkot balik ke mana Pak? Oh, balik ke pasar atas Bu. Hayo mangga. Sanes balik ke Bandung Pak? Oh, salah alamat atuh Bu bari dieu mah. Betaya jurusanana ka Bandung mah kadang payun ka ditu. Kala ke pasar atas, di pasar atas engke naik teh Ibu. Kau ke Bandung bade ka bis kota terminalna. Udah. Ai datang ke Ibu Tohiro tong kesel karana dokter mitra. Di bejaan teh jelema teh kunaon? Cek supir kesel di bejaan tang Ibu Tohiro anu amarah karana di mitra. Urang leuwih aya kana setengah jam na Bu Tohiro ka ditu ka dieu tegung silila harita aya taksi katingali mitra. Taksi. Ibu Tohiro di dokter tang mitra nu gageroan taksi, taksi eureun. Bandung. Bade ka Bandung Bu. Ke Bandung. Hatun saterusna taksi nu turun mukakeun pantau deung. Mangga Bu. Sabar ka Bandung? Bade nganggo ieu moal Bu. Teu kudu dijalankeun. Oh, mohon mangga. 175 Bu. 175. Pan itu can nepi ka Cimahi kan? Mohon ta can nepi makatakna mira 175 Bu. Cobi pami nganggo ieu bisa langkung eta Bu. Jalan macet tetep kan jalan aya argo kargo mambeureunan. Udah. Hayu datang terbita. Ke jalan kencananya. Oh, mangga Bu. Harita nuju ke jalan kencana mobil anu ngeblesat ini tinggalkeun eta pi tempatan. Pak, kok jalan lewat kieu? Bu, jalanan macet. Bade hujan. Jadi wajar lah pada eta teu jalan tol soalnya Bu. Kunaon teh jalan tol, Pak? Bu, pami jalan tol. Jujur abi mah nyuhunkeun sakitu. Soalnya bayar jalan tol kan anu habis. Sial. Hai datang Ibu Tohiro amak-amakan dina taksi kasebut rasakeun supir mah tiba melong tina kaca spion. Tina hatena meureunna jelema geblog eta naonna. Kitu kasebutkeun geulis-geulis dina waktina. Sanajan tang tara memang geus aya boga umur katingali tapi kageulisan tang tara Ibu Tohiro tang tara teu pudar mitra-mitra. Ka jalan kencana Bu. Ke jalan kencana. Harita Ibu Tohiro tang tara nuju ke jalan kencana. Anu mana di jalan kencana marupakeun nyaetana tempat perusahaan anu jadi salakina kasebutkeun mitra-mitra. Mobil anu nyemprung dina waktu ayeuna nu kajebak ku macet tang tur mitra-mitra. Di Jalan Raja Wali eta mobil tang tur dina waktu ayeuna bener-bener daerah Ciberem kasebutkeunana anu macet total mitra-mitra. Aduh. Teh jalan alternatif sanes, Pak? Aduh teu aya Bu, mohon punten pisan teu aya Bu jalan alternatif sanes teh ieu teh. Sabar we Bu sabar, da memang sadayana ge kieu Bu, sanes Ibu hungkul.
cek supir taksi dina teh tang mitra. Ibu Tohiroh dengan culang cileung kesel keranan tapi teu ngomong mah tang mitra. Memang manehna ge sadar dina waktu ieu lamun tuh supir mobil mah tang di mana-mana oge sarua bakal macet, ek mobil pribadi, ek mobil taksi jeung lain sajabana. Kecuali make motor mah bisa jalan trotoar atau jalan gang cek paribasana nu apal mah. Bu Tohiroh tang teureun melong ka hareup dina waktu hayang gura-guru nepi mobil anu laun majuna tang teureun dina waktu ayeuna ngajadikeun amarah keur Bu Tohiroh tapi teu bisa menjar kumaha. Ninggalian jam dina waktu tang teureun mitra anu tadi tang teureun ti naon kasebutkeunana ti Cimahi teh kira-kira jam 4 mitra. Setengah 5 lah. Ayeuna nu geus poek kasebutkeunana mikir deui tang teureun Bu Tohiroh. Mah mungkin Kang Yames tang teu datang ka perusahaan penting-penting rek naon. Teu bisa wae. Buah-buah di perusahaan tang teu boga anyar. Awas we pokona mah. Cek Ibu Tohiroh dina tentang teu pikiran nu lain kasebutkeunana. Pak belok kiri. Kapal dia Bu? Harita mobil dibelokkeun kiri tang teureun mitra. Nu saterusna lempeng harita nyemprung tang teureun asup ka jero kasebutkeunana mitra. Tegung sirila reg harita mobil eureun dina waktu lantaran parentahna Ibu Tohiroh. Katingali tang teureun karyawan-karyawan dina waktu ayeuna anu masih gararawe lemur kasebutkeunana mitra. Pak. Bapak tunggu dulu nya. Mangga Bu. Cek supir dina waktu tang teureun mitra. Nu saterusna Cerut Tohiroh tang teureun turun dina waktu ayeuna. Manehna nu langsung asup nyateun ka kantor dina waktu ayeuna nu kabeneran di kantor memang loba awewe tang teureun di barang di sekretaris. Anu keur ngajak ngariung di dinya kasebutkeun mitra ngadiskusikeun sesuatu tapi disebutkeun meeting lah meureunna mitra. Ngan nya eta tiba ti saban divisi tang teu aya di dinya pingpinanana hiji lalaki nu geus kolot tur huisan samalah Bu Tohiroh ge apal anu ngaranna eta Parijki dina waktu ieu. Tok. Tohiroh tang teureun gedor. Parowana tang teureun geus tang teureun kesel keranan dina waktu lantaran ningali wanoja seksi dina waktu tang teureun maropakeun sekretaris anu gareulis tak kasebutkeun mitra. Sararea nu geus apal lamun eta maropakeun istrina Pak Yames kasebutkeun mitra. Parijki. Mohon Bu. Aya pakarsa naon? Bapak aya ka dieu teu? Bapak peraosan teu aya. Bu Tohiroh tang teureun ningali ka wanoja nu gareulis dina maropakeun nyatana naon ngaranna teh nya rupa-rupa lah ti saban divisi kasebutkeun mitra personalia we gitulah termasuk aya sekretaris oge tang teureun ayeuna. Samalah aya tang teureun buukna panjang dina waktu ayeuna anu buukna ikal katingali anu rada mencolang dina waktu ayeuna mangrupakeun nyatana salah sahiji karyawan anyar lah kasebutkeun karyawati anyar kasebutkeun mitra anu kakarap bubulanan dia teh pinampetan. Ibu Tohiroh dina waktu neuteub seukeut. Kamu baru? Iya Bu. Abdi namanya sabaraha dia gawe di dieu. Name kadaresan aya sareng ayeuna teh name beres training Bu tilu sasi langkungan. Kamu sering dekat yang suami saya? Punten pisan Bu. Memang abdi tugasna memang nyarangan Bapak. Maksudna? Perasaan abdi marpikeun nyantan sekretaris. Khusus sekretaris direktur Pak. Bu. Bapak kemana? Bapak, kerasan Bapak tidak digete ayah Pak. Ulah ngabohong. Di desa sadayana tiasa nyakseni Bu. Pami Bapak terakhir ningali tadi tabu 11 Pak. Bu di dieu. Terus saterusna anjeunna bade uih. Sempat meeting heula. Terus saterusna anjeunna uih Bu. Parijki. Mohon Bu. Nah benar Bapak tadi jam 11 ada di dia. Kalaresan Bapak tanti mimpin rapat di dieu. Tabu 11 tapi teu lami.
nyaur kenapa bade uwi duwi kaina bapak teu aya deui teu aya ka dieu Bu Ya udah. hari tatang termita-mita ribut hiroh nu jengket ini tinggalkeun di tempatan sedangkan eta tang terawe karyawan kabeh si diteuteupin mitra ayeuna ya naon tang termita nah sahingga payames anu di teteangan kudu jadi pamajikan di dokterna anu geus pada apal mun tang terawe pamajikan payames anu sensitif para mitra kaum dangu sadayana kacaturkeun ayeuna tang teu mitra-mitra nyaeta payames sorangan payames anu tadi ini tinggalkeun eta pitempatan kasebutkeunana anu ngahaja nepungan babaturanana ngomongkeun masalah tang teu proyek anu memang keur dihareupan dina mangsa ayeuna mitra-mitra anu ngaranna Pak Yusuf kasebutkeunana Pak Yusuf kumaha payames progres pembangunan ayeuna anu keur digarap teh urang kumaha sih sepertinya mengalami keterlambatan perkawis eta mohon sih Pak disebabkeun kamari-kamari nyaetana aya sababaraha faktor anu ngajadikeun nyatana perusahaan urang seolah-olah ayeuna tangtosna anu berjalan di tempat Pak kamari parantos dirapatkeun kapalan ku Bapak oge abdi tangtosna nyebatkeun nyatana sababaraha faktor anu tangtosna ngajadikeun perusahaan anu kurang ayeuna kasebatkeun nyatana proyek anu nunjukkeun keterlambatan dina waktu sayeuna tapi bisa diperbaiki kan insya Allah pami diperbaiki pastilah tapi aya sabaraha hal Pak maksudna kaleresan ayeuna teh barang anu nuju dipesan ku urang kanggo perusahaan teh da can dugi ka dieu Pak sia terus iraha cenah jadina datangna da ieu anu nuju tang teu diupayakeun abdi parantos ngalobi oge kunaon bisa aya keterlambatan kaos kitu masalah kapal pengangkutna kamari tangtosna ngalami kecelakaan jangan otomatis anu dikirim teh ya untung we ente dijungkir lan tilalap gitu kasebat kirana kapal penarik bahan-bahan teh Pak tah jadi keterlambatan anak ieu nya disebabkeun nya tena kapal anu memang ngangkut barang teh anu kumaha anu kamari tangtos dibahas nuju aya masalah gitu Pak mungkin saminggu atanapi kirang ti saminggu margi upaya-upaya anu tangtosan dilakukan ku abdi di pihak-pihak terkait oge nya supados segala rupinanya pengintenan tiasa berjalan kalian lancar Pak ya udah intinya secepatnya proyek tang teu kudu beres kudu selesai ya siap-siap Pak abdi sadayana pasti anu ngupayakeun kanggo nyaetana menyelaraskeun perusahaan proyek anu nuju ayeuna mohon progres perusahaan ayeuna geus nepi ka mana maksudna proyek karasan ayeuna teh namanya aya pemasangan pancang Pak soalnya saya tang teu mengharap arek kadatangan ke proyek yang ningali proses progresnya kumaha nepi ka mana gitu disebut kirana pembangunan proyek teh siapa mangga diantos ya udah saya mulai pulang dulu oh mangga Pak sanggeus puguh kitu matang teu Pak Yusuf dina waktuna jeung nyatan payame sasalaman
Pak Yusuf anu neuteup seukeut nangtung mancuh bari harita neuteup ka Payames nu ngaleos dina waktuna ka parkiran. Sedangkan Payames anu ngareng hapanjang dina waktuna ge harita diuk nu saterusna blesat ini tinggalkeun eta pitempatan. Tujuan anak dina waktu ayeuna lain ka imah tapi oge nah eta ka tempat imahna Deandra mitra-mitra. Payames nu saterusna nelpon ka Deandra. Deandra dina waktu ayeuna anu ngablesat init anu sakedeung deui lah tang terwe lantaran rek nganterkeun anu jadi kabogohna sabab teu tulus nyatana acara silaturahmina jeung saudara-saudarana tapi untung we sanajan teu tulus oge geus papanggih tang Teu Aminah jeung uwana oge tang teu nyatana jeung bibina Deandra kasebutkeunana geus apalah kasebutkeun. Aminah. Kah, ampunannya sikap mama akang teu sabios Kang. Tante anu janten sepuh mah pangintenan. Hoyong janten anakna. Janten murang kalina kasebutina termasuk akang oge, mama akang. Hoyong anu terbaik pangintenan. tapi itu terbaik tanpa Aminah kan surah akang. Eta kan versi akang. Tahun versi mama akang kan tetap anu terbaik mah nya istri namina Ajija. Gelis. Aminah. Kah, Barangkali gitu tang termita-mita di waktu ayeuna. Telepon anu berdering. saha Kang angkat? Cik Aminah tang terbari imut gelenyu. Sadengan dia ngareng ngareng panjang di waktu mita-mita bari ngareret deui ka Aminah kedua kalina anu saterusna imut gelenyu. Kesel dina hatena lantaran tang teu kaganggu ku telepon di waktu cacakan manehna tang teu cikene teh nya beureun tantah. Itu mitra. Apa? Angkat cobi bili aya periogi pintenan. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Deandra. Ke di mana? Deandra nembe dugi ka Ciberem Pak. Kajebak macet tuh ge. Oh, Bapak ya di rumah. Asana di rumah. Di rumah Deandra di komplek. Oh gitu nah Pak. Dasar mama. Kamu apa sorangan kan? Bapak tak terlalu itu lah ini. Oh, Bapak tadi masana pewartos bade kapak perusahaan kan? Nya, tapi tadi Bapak teh langsung ke pabrik. Tapi Bapak gitang teranya jeung klien Bapak sebagai anak kerjasama di bidang proyek. Oh, gitu Pak. Kumaha? Deandra. Bapak menang teguran antara proyek tang di waktu ayeuna nyatana mengalami keterlambatan. Tidak sesuai anu dijanjikeun. Was-was tak kasebutkeun. Memang can beres. Tapi kan Bapak tak cara geus nangtukeun tanggal supaya tang we perusahaan anu bakal beres tanggal sekian. Tapi nyatana ayeuna jigana mah nyambung. Atanapi nyatana mah bisa. Maksudna mah bisa kumaha Pak? Nah kirangan karyawan atau kumaha sih? Karyawan menurut Bapak tak cara penuh. Tapi anu jadi masalahna di waktu ayeuna nyatana kapal anu narik material kasebutkeunana jang bahan bangunan oge anu keur meunang masalahna kebenaran kamari cenah menurutkeun berita kapal anu oleng tengtara di tengah laut lantaran dihantam nyata ombakan gede jeung angin topan. Tapi alhamdulillah kapal selamat dan cuman aya kerusakan di bodi kapal sababaraha hiji kerusakan cenah anu ngakibatkeun keterlambatan cenah pengiriman datang ternyata ka perusahaan. Terus kumaha tuh Pak ayeuna? Ya pihak Bapak tang we terutamanya anu kerjasama jeung Bapak keur ngupayakeun supaya nya kapal cepat-cepat data atarapi nyatana intinya minta bantuan lah ke pihak-pihak terkait supaya kapal tang ternyata dievakuasi secepatnya gitu kasebutkeun ulah ngangkleung tang di tengah laut atau salah kapalnya mati sih. Oh mati Pak ya. Terus kumaha saudara Pak? Ya mudah-mudahan lah saminggu deui kapal ketiba
atawa ai kayang menya sore isukan atawa iraha gitu sebutkeunana ulah ngalibatan di saminggu soalna ieu perusahaan proyek anu tangtu dibangun teh geus ditangtukeun ya waktuna lamun nepi ka teu bisa selesai nepi ka waktuna waduh cilaka maksudna cilaka mah bapak kena cas tapi selain tebatang terayu kena cas nama baik bapak tangtera sebagai pengembang oge tangtera we investor bisa-bisa lari sanegan urang kan berenang santeuna we butuh investor pikeun neruskeun pembangunan ieu kasebutkeunana pikeun namahan ya tanah pundi-pundi uang anu tangtera we dihasilkeun tina pembayaran investor meureun kitu ya terus mudah-mudahan tah jantan bapak ayeuna jadi bumi ya pengintan abi ayeuna kadinya tapi abi mah paling mah ngajajakeun heula ya soalnya sebagian oh nya yantos ada pak assalamualaikum waalaikumsalam Naon? Tidak naon sih cuman nyariuskeun perusahaan hungkul perusahaan bapak ayeuna bisa disebutkan anu nu jaya masalah Jaya masalah, memang masalah naon gitu kan? ya nama perusahaan tangtus we meureunnan aya hal-hal nya intina malah aya kecelakaan we kitu meureunnan Oh, Aminah akang mau mampir nya soalnya bapak hayeuna terus aya di rorobok akang oh nyatu naon Kang hati-hati we di jalanan. haye teu mah biar eureun tang teu mitra kep diandar Jepang kana leungeunna Aminah Nah, bener naon nih? Aminah cek Aminah tang teu bari neuteub seukeut hatena deg jantungna dina tang teu mitra terus saterusna duana anak anu ngarti jeung paham teu silila Aminah tang teu turun dina bari pandangan dilak tang teu nyatana ka diandra anu imutnya kelinyu ngarasa puas jeung bungah nang teu mitra Nyantai satu dengan dendernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diandra tang teu neuteub seukeut ka Aminah nu leumpang dina nuju kana gerbang Aminah sanggeus gerbang dibukakeun ari tengah rade ka diandra anu saterusna imutnya kelinyu reos asup ka jero dina teh diandra oge seuri langsung ngebut ninggalkeun eta tempatan nuju ka salah sahiji perkomplekan di mana tempatna diandra cicing mitra. Pelamitra kaum dangu sadayana. Diandra anu ngebut ninggalkeun eta pitempatan. Sedengkeun Diandra dina waktu ieu teh sadar manehna tang teu nabe mitra. Lamun di mana tempatna nyaetana Aji maksudna tempatna Aminah. Tempatna Pak Purnomo anu keur diawaskeun mitra. Anu ngawaskeunana geus taya lian kelompokna Bima. Anu panasarana karanan kanu jadi anakna nyatana atrapi nyatana kahiji wanoja anu ngaran Aminah. Salah saurangna dina waktu ayeuna sang teu mitra anu keur ngadepong anu aya dina mobil anu keur neuteub seukeut datangna tang ternyata mobil sedan warna hideung dina waktu ayeuna bisa disebutkeun anu mewah. Anu turuna saurang wanoja nyatana Aminah dina waktu ayeuna anu langsung asup lantaran satpam atapi tang teu security oge geus wauh ka luar. Manehna tang teu ngarasa keselna karanan kurang ajar. Urang teh keburu ngamankeun Aminah dina waktu ayeuna euy. Sabar Kang. Aminah dina hiji waktu tang teu bakal kaluar deui. Yakin.
piraku urang tang aku dina waktu ayeuna kudu tetep ngecedok di dieu Untuk itu oge Kang. Tapi urang tang teu we kudu terus ngawaskeun Aminah. Sakumaha tang teu parentah nyatana Bos Bima. Bos Bima bisa merintahkeun naon wae, tapi tang teu we urang piraku kudu saumur-umur tang teu aya di dieu. Ira si Aminah tang bakal kaluarna. Pokona tenang Bos. Aminah tang teu bakal kaluar pokona mah. Mah mungkin cicing we di imah. Nya tapi keluar. Lamun teu dibarengan tang teu ku pengawal. Pasti jeung si lalaki eta teh anu ngaran si Deandra. Teuing hade ayeuna tuturkeun si Deandra. Maksudna Bos, si Deandra di waktu tang teu barang arah nyawana. Udah tembak langsung ulah kudu turun-turun tina mobil. Sanggeus puguh kitu tang teu mitra opatan tina mobil anu setuju. Senjata tang teu disiapkeun marebakeun tang teu nyatana senjata api, pistol mitra. Sanggeus kitu bersat harita tang teu mobil dina waktu ayeuna anu langsung nyusul di mana mobil Deandra anu santai leumpangna tang teu mitra. Deandra anu nyetel musik tenang nakeranan dina waktu ayeuna mitra bari umat imut. Lantaran ngarasa tang teu bungah dina waktu ayeuna. Manehna setiap waktu setiap saat hayang bebarengan we jeung Aminah hiji wanu jageulis kasebutkeun anu jadi bebende manehna dina waktu ayeuna. Aminah. Luar biasa. Nah, Aminah lamun diajakan kawin buru-buru ka aing maka daekeun. Kitu coba mikiran Deandra dina hatena samalah boga pikiran tang teu we hayang gura-giru ngawin Aminah. Lantaran hatena deg-degan keranan dina waktu ayeuna. Setiap bersentuhan jeung Aminah, perasaan teu bisa tang teu diam. Ngajadikeun pikiran-pikiran traveling nepikakeun boga pikiran hayang gura-giru kawin dina waktu ayeuna, hayang gura-giru ngawin Aminah. Sedengkeun di tukang dina waktu ayeuna tang teu sadar. Mobil anu warna hideung pekat dina waktu ayeuna tang teu mitra anu sarua nuturkeun manehna kasebutkeun anu mitra. Sanggeus kaluar ti jalan Muhammad Ramdan anu nuju ke jalan Karapitan, palebah tang teu jembatan Karapitan atarapinya tana pasar mitra. Pasar Ancol di dinya. Anu katingali deket parabala diteun parapatan kasebutkeunana. Deandra anu asup nyatana ka jalan anu rek muter tang teu mitra. Di jalan Karapitan sanggeus ngaliwatan tang teu nyatana universitas. Anu nyokot jalan beulah katuhu kasebutkeun asup ka jalan leutik. Anu kabeneran jalan leutik eta sok biasa we pang jalanan angkot. Anu maksudna Deandra tang teu tadina rek kataraga bodas mitra. Tapi mobil tang teu dina waktu ayeuna anu nyusul dina waktu kabeneran anu jalan teh sepi nakeranan. Di dinya mah tang teu tong boroning peuting memang beurang oge sepi kasebutkeun mitra. Kesempatan pikeun jelema opatan dina waktu anu nyusul Deandra nu keur jongjon we di waktu sip mobil tang teu mepetkeun tang teu mitra. Deandra dina waktu tang teu mitra ruas nakeranan saterusna Deandra oge meng parkeun eta mobil kasebutan dak harita mobil tang teu mobil Deandra anu nabrak nyaeta kana trotoar mitra. Trotoar leutik lah kasebutan lain trotoar kasebutan mitra. Tapi pagar leutik we nu di jalan da lain teu make trotoar ngan peda sisi jalan make tembok kasebutan mitra. Mobil Deandra dina waktu anu nabrak pelebah tang teu mitra. Sadengkeun eta mah jalema tang teu anu nodongkeun pistol tang teu mitra. Deandra dak dumadak haita ruas nakaranan dina waktu mana. Haita Deandra ngarengekeun awakna nu saterusna Deandra anu cengkat saeutik asa ka tempat jalan mitra. Mobil anu tang teu dicejak ku Deandra jeung mobil tang teu anu nyiap kana mobil nu eta tang teu mitra. Samarah Deandra make jeung ngabadukeun tangkal bodi mobilna. Atuh jalma nu keur mestol dina waktu ayeuna tang teu mitra lantaran mungka babad tang teu leungeunna dina waktu anu dikaluarkeun lantaran nyekel pistol. Kapaksa ditarik heula dina waktu ayeuna. Mobil anu terus ditemakan tang teu sedengkeun Deandra bener-bener anu kabur ini tinggalkeun pelesat. Dua mobil bener-bener dina waktu ayeuna tang teu mitra anu ting pelesat harita Deandra anu ngagas mobil kalian pol kasebutna. Loba pengkolan tang teu mitra anu rek asup ka taraga bodas kasebutna mitra. Deandra dina waktu ayeuna nu kabeneran lampu merah. Sia cek Deandra tang teu mitra.
Deandra geus teu bisa loba pikiran dina waktu tang mitra-mitra. Deandra anu manehna tang mitra anu kapaksa mepetkeun mobil ka sisi. Crut Deandra turun dina waktu mitra. Celat Deandra ngagajreng dina waktu mitra. Dadar harita kadenge pistol tang nemo ka Deandra. Sedengkeun pengguna mobil motor atau yang lainna tang birat kabur sanajan tang lampu merah dina waktu ayeuna lantaran ningali senjata tang dina waktu tim puricak mitra dina kayaan peuting. Kabeh eueun tang nu wani spekulasi kudu senjata kaos kitu mah mitra. Pada mikirkeun kana keselamatan dina waktu ayeuna. Najisna keranan kudu kasibat tang teu sanajan saeutik ku senjata mah mitra. Nu antukna Deandra dina waktu ayeuna mitra. Anu luncat ka satu kangen pager kasebutan mitra lantaran ngahindar dina waktu ayeuna mangrupakeun nu mana didinya kasebutan mangrupakeun kape mitra. Curelat jeung Deandra dina sagus curelat dina waktu geus luhur geus cicing dina luhur benteng kasebutan mitra. Gajreng harita tang Deandra ngagajreng mitra. Burasak harita tang mitra. Deandra nu nincak seng tang mitra. Anu keur masak sing horeng mangrupakeun eta dapur restoran kasebutan mitra. Atuh tang awewe mah ting jarerit. Lalaki tang dina waktu ayeuna ting raringeuh barang ningali tang sosok anu asing datang ka eta tempatan. Harita kabeh tang anu nunjuk ka Deandra terutama pagawe-pagawe dapur. Sedangkan Deandra dina waktu ayeuna tang mitra kapaksa kudu ngancam salah saurangna dina waktu ayeuna. Krewak Deandra tang ulah bawang. Cek Deandra tang mitra dina waktu ayeuna bari nyahampit tang mitra langsung nyokot peso dina naon ngaranna teh? Nyokot peso dina meja kasebutkeun di dinya. Padahal mah Deandra moal ari ngabunuh mah keur sisi we supaya tang sararea jara rempet tang mitra. Sanggeus jempe Deandra tang pok ngomong. Ulah gero. Saya keur tang we. Kedeu udah ku penjahat. Cek Deandra bari ngalesotkeun tang eta bapak-bapak kasebutkeun umurna kurang leuwih 50 tahun sebagai chef beureunan. Hampura. Sageus ngareuwas, sangajeng ngahindar tang lumpat ka dieu tempatan. Cek Deandra tang mitra. Sedengkeun di luar tang sanggeus nyaho tang musuhna asup ka eta pitempatan ngaliwatan jalan tukang. Mobil sedan di dokter reg eureun tang nyetana di hareupeun pisan nyetana kape kasebutkeun mitra. Jeng jelem opatan tang ngarajeng make jaraket hideung kasebutkeun mitra. Make kacamata tang dina waktu marupakeun kacamata hideung sanajan peuting make kacamata hideung eta jangkar kehed. Satpam anu ningali tong di jelema anu maroba pistol kasebutkeun dina waktu mitra. Satpam sama sekali teu nyarek mitra. Sabab manehna nyaho lamun deui nyarek talang tang bisa tembusnya terkupel timah panas mitra. Kutibana teu paling galeter tang eta satpam teh. Sedangkeun jelema tang opatanan arasup ke jelema. Eta jelema nu opatan pada ningalikeun ku jelema-jelema nu datang sebagai tamu kasebutan ke dalahar anu kakarakeun ngadagoan. Kabeh dina waktu ayeuna anu tang ngageleter mitra. Nu saterusna salah nu duaan asup tang ka wilayah dapur. Sabab nyaho tang mitra. Lamun Deandra ngacrogna tang mitra tadi di daerah dapur. Kurang ajar. Ka mana maksudna? Sedangkan Deandra dina waktu mitra anu ngacorelatkeun awakna. Anu kabulah kenca kasebutkeun mitra. Deandra anu mepet tang mitra dina tukang tihang kasebutkeunana. Anu panonan ningali waspada karanan ka jelema duaan ting curingkang dina waktu katingali kalangkangna lantaran sinar lampu dina waktu ayeuna mitra. Anu ka sinaran. Sehingga jadikeun timbul kalangkang tang mitra. Deandra red ka kenca red ka katuh dina waktu ayeuna mitra. Ningali tang minyak anu ngagolak dina waktu tang mitra lantaran kompor teh dipareuman jalemana eueuh da sieun teh kapanan. Gerwak eta awewe tang atrapi nyatana eta jalma tang mitra newak salah sahijina jalma. Asal bagai karyawan. Bejakeun ka aing. Nah aya jalma tang datang ka tempatan. Bejakeun. Eta jalma tang mitra bari langsung nyekek tang disarenekeun kana temok. Sedengkeun eta jalma tang diasongan pistol babatarang bejakeun. Eta jalma tang nunjuk mitra kababah di mana Deandra tang keur nyumput. Sabab manehna tang lamun teu nunjukkeun pasti batarangna di dokter. Sedengkeun Deandra tang mitra anu pasti nyangka geus pasti eta jalma sanajan kumaha oge lantaran teu wawuh teh ya geus pasti we bakal nunjukkeun daripada manehna cilaka. Kitu pamikiran Deandra.
Deandra nu kurang leuwih aya 1 meter jarakna tang teu tina minyak tang teu mitra. Ret Deandra tang teu mitra. Jadi harita tang teu mitra. Nu duaan sageus tang teu dibere kode ku salah saurangna dina teu mitra. Anu leumpang duaan nuju tang teu nyatan ka babatihang bari tang teu mitra nyerene kana temok. Deandra keluar. Keluar. Harita tang teu mitra ningali sepatu dina waktu tang teu mitra. Deandra ngahaja tang teu nyimpen sepatu anu pikeun nipu tang teu sepatu anu ditololkeun saeutik tungtungna Deandra dina waktu ayeuna. Lain sepatu Deandra tapi sepatu tang teu karyawan anu ngahaja ku manehna dina waktuina disimpen di juru anu temongkeun saeutik. Eta jama tang teu mitra nu dua anu mah pestol anu neuteub seukeut kana sepatu tang teu mitra. Nu saterusna mere kode nu ngeceng eta sepatu dar haita tang teu mitra. Haita pestol anu dibetuskeun tang teu mitra ngajadikeun kabledagna pestol dina waktu ayeuna. Sakabeh nu aya di dinya tang teu merungkut mitra bari nutupan kana ceuli sok sieun kasibat we tarangna mitra. Sedengkeun Deandra anu masih kene ngadepong we lantaran tang teu mitra eta mah lain sepatu manehanana kasebutkeunana. Nu amburadul cik keneh tang teu mitra. Sial kurang ajar. Sepatu bosan bos. Heeh. Pasti jelema lain di dieu. Bangsat kurang ajar. Katayep jelema nu duaan beuki ngatayep dina waktu mitra. Katayep eta jama kakatayepan tang teu mitra. Sedengkeun Deandra tang teu deg jajantungna dina waktu bari ngareret tang teu kana minyak anu ngagolak dina waktu mitra. Deandra tang teu mitra keur mikir bari nanti ngerungkeun halis kudu kumacarana sabab jarakna tang teu tina tempat panyumputan teh kurang leuwih aya kana 1 meterna leuwih lah mitra. Aya kana 2 meter meureunna kurang. Sia cek Deandra tang teu mitra bari terus najibkeun eta jalma kalangkangna katingali dina tina. Trak sapatuna mitra. Kurang ajar kerahanan. Soalna ieu jelema mawa senjata. Aing bisa silat oge mah senjata mah tang teu we. Kudu berpikir ulang aing ngalawan senjata mah. Kecepatanana mah bisa dituturkeun. Kitu coba mikiran senjata tang teu Deandra dina mitra. Beki deukeut senjata nu geus dikecengkeun dina waktuna sabab katingali tang teu kalangkang Deandra tang teu mitra dina waktuna. Ret Deandra ngareret tang teu mitra kana kalangkang. Nu saterusna Deandra tang teu we anu meureumkeun panon kurang ajar kalangkang. Lampu mah kejeng aya ka dieu cek Deandra tang teu mitra. Sedengkeun jalma tang teu geus mere kode ka babaturanana lamun eta musuhna aya nu keur nyumput dina waktu ayeuna mitra. Truk gesrok sepatuna tang teu dina waktu ayeuna kadenge ku Deandra beki deukeut. Pestol dina waktu tang teu dua jelema nu nodongkeun pestol tang teu mitra. Ngadeuketan kalangkang di mana Deandra dina waktu ayeuna anu aya di satukangeunana kalangkang tang teu mitra. Srog jajantung Deandra tang teu getar hebat mitra dina waktu ayeuna. Deandra bener-bener anu tang teu we jajantungna keketegan sabab nyaho ieu pestol tang teu mitra nu bakal ngebetus kana awak manehanana sanajan teu kana tarang oge tang teu kana awakna. Sia. Deandra tang teu ret harita kana minyak anu tang teu masih kene ngagolak lantaran seuneu tang teu dina waktu ayeuna anu masih kene nyaetana hurung. Deandra dina waktuna ret ka kenca ret ka katuhu. Deandra bener-bener dina waktuna tang teu ngarasa bingung kudu kumacarana. Ret harita tang teu mitra Deandra ngareret kana palebahnya etana mangrupakeun cowet mitra. Cowet tina batu kasebutkeunana. Deandra salaunan leungeunna tang teu dina waktuna mitra. Anu ngarongkong eta cowet nan dasar sial. Dak cowet tang teu dina waktu mitra nu katarik tungtungna lantaran Deandra teu wani nolol sabab lamun nolol tang teu mitra bakal ditembak. Sia kurang ajar. Barang harita ngeceret harita naon ngaranna teh cowet anu murag tur jadi dua kasebutkeun mitra. Dak harita tang teu peluru dina waktu tang teu mitra ngarah kana pelebah di mana cowet tadi ayana kasebutkeun mitra. Deandra dina waktuna kudu nekat sabarna mitra. Harita geus taki-taki Deandra barang keur kitu Deandra tang teu mitra ngarasa lamun musuhna nu geus nyampeuh tang teu mitra dina waktu ayeuna. Curelat
Hai tadi antar ngacurilat sabab waktosna nu kabejeng seep mitra-mitra. Mitra-mitra cagah urang teu heula dugi ka dieu. Insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun di mitra-mitra mohon kalian ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.